yuk, orang coba gak duit acan yang jem duit kira tuh yuk. Iya, ayo orang duit di mana tahu gak duit. Jual we teh kamu neta. Cih, kapan mana indung kurang tak? Atau ai payu mahal mah jual we. Aduh, zaman ayeuna mah rongsok ge eueuh ieu teh eueuh rang-rang kulir acan atuh nya. Tah rongsok. Tuh udah lah ya tukang rongsok. Mana? Mang. Euy, naon tuh budak teh siga duaan pararuyeng kieu. Sampurkeun paing sugan atuh jadi duit. Euy, kelaneng. Kelaneng. Aduh. Aya naon, Neng? Ada ngicap poci. Poci ya. Ah, tuh kuda imah saya kene gimana saya pocina? Oh, abi, Adi ical, hoyong sabaraha ieu? 5.000 mah tuh lah. 5.000. Aduh, 5.000 mah kuda amang mah kuda rongsok meseran tos ruksak kitu nih anjang. 5.000 mah awis teuing ieu teh, kecuali mun ieuna diruksakeun heula. Berarti sambil sakin heula. Tuh, atas rusak. Tah upami tos ruksak ieu mah janten 2.000. Cih, atuh kagok. Jika pantos ruksak, lamun tadi mah saya kene 5.000 nya. Tos ruksak ieu mah janten 2.000. Cenah tadi ngajual rongsok. Kapan tadi mah nya? Tadi mah alus kene mah wani 5.000. Tah upami tos janten rongsok ieu mah janten 2.000. Mun tadi mah saya kene 5.000, kuda kena. Bade, ieu 2.000 kumaha? Hah? Ngomong kagak. Hah? Udah kagok 5.000 we lah. 2.000 sok jeung jajannya. Cing balageut. Amang ayeuna rek milari di rongsok. Ngomong aing asa kabobodo. Heuh.